si kakek ngacau di tanah aing depan itu teh geus dibeli kurang. Naon teh si kakek teh? Kakek. Iya mah kalau luasanan bang teh geus dibeli kurang. Tanah teh. Heuh geus dibeli ku abang. Kapan jual teh taneuhna ka abah teh lain jeung cangka cauna. Astagfirullahaladzim eta si kakek. Ngajual tanah teh jeung nu kitu patut teh tatangkalan berarti. Nurah kita kabeh. Urang ka abah aya kecap kieu teu, abah urang rek ngajual taneuh jeung tangka cauna jeung tatangkalanana, tangka kadu, tangka alpukat teu aya kecap kitu. Berarti urang taneuhna ngajual teh taneuhna. Astagfirullahaladzim eta si kakek. Nasa teh berang jual teh kitu patut kakek di mana-mana oge. Aya lamun arek ngajual tanah jeung tangka cauna jeung tatangkalanana bagian urang, kakek bagian urang sia teh. Lamun urang aya kecap kitu mah ka abah urang teh ngajual tanah. Sapangeusina bangsa tangka cau, tangka alpukat, tangka kadu. Bae bagian abah pan urang teu ngecapkeun kitu taneuhna, ngajual teh taneuhna. Astagfirullahaladzim eta jualan si kakek jadi kitu patut teh kakek. Patut teh. Urang mah di mana-mana ge wah kitu kakek. Lamun meuli tanah aya tatangkalanana. Teu kitu. Mun aya kecap kitu tak urang kakara. Eta pan kecap urang kitu ngajual taneuh. Tah, ayeuna kieu nya. Ayeuna gubuk maneh kabeh asa kasapoe kudu beres. Cabutan sia ayeuna. Naon? Tatangkalanana. Oh, mah kitu urang mah tatangkalanana mah rek nih HP heula we tepi ka gede. Astagfirullah teu menang kitu kakek. Nih HP heula mah kabane urang beuli. Cau di urang teh meuli nu patut ke ka manehnya. Heeh. Meuli tangka cau, meuli tanahna. Tempat urang teu ngecapkeun jeung tangka cau jeung tatangkalanana ka abah teh. Kan urang siap ka abah teu kaotakan kakek teu kaotakan ka aing teh. Ieu jeung si abah mah yakin susah aing. Liar urang ngamaneh. Heueuh jasa urang jadi lieur urang pikiraneun abah bener mun barang beuli teh mah urang ngajeng ngecapkeun abah urang rek ngajual tanah tuh. Ceuk si abah mana? Henteu ngucapkeun ke abah panjang tatangkalanan teu jeung caunan teh pan teu nya abah teh nyarita kitu teu nya. Ampun Gusti. Kieu nya lamun meuli imah jeung tanahna henteu eta meuli imah. Mana? Kalau meuli imah. Meuli imah oge. Tah, kieu ya nya. Dengekeun. Berarti meuli imah teh kudu jeung tanahna beureun banyak kudu dijerokeun badi dinya imah. Dengekeun. Tah, kieu ya nya sok. Dengekeun heula. Heuh. Abah teh rek meuli tanah jeung imahna tah kudu aya kecap kitu. Mun abah meuli imah pasti imahna hungkul tanahna moal dijual. Duh, salah keneh wae. Ya, matakan ge. Pan meuli imah teh kudu jeung tanahna rek jatuhkeun di mana atuh meureun sia teh kakek? Oh, pan kecapna meureun kudu kecapna mata kecap kudu anggeus di kamari ge kurang abah anggeuskeun kecap teh sing beres. Meuli tanah teh ieu teh jeung pangeusina atawa jeung cauna jeung tatangkalanana atawa henteu. Pan abah henteu ngecapkeun kitu. Banget aya sia teh bae, banget pisan ih. Ngajual teh urang mah tanahna, Jualan teh tanahna. kitu patut tiba beureut teh hari itu sia teh kakek. Urang mah kitu. Banget teh. Urang mah kitu. Kan beda deui mah dia mah ilmuna kitu patut meureun bareng patut siapa boga ilmu teh. Abang model kitu. Ampun aing mah kitu tatangkalana mi HP heula. Tong mi HP nya. Isukan kudu beres. Riliskeun kabeh. Lamun henteu beres ku aing. Aing ampun. Awas teh bebeuna mah lah. Aing sekuat ieu tahan. Anggeuskeun matangana ge bersih. Cau ku aing dibawa ayeuna mah tong. Dibawa ku aing cau mah. Lantaran si aing teh. Aing ieu tang kacau bangsa naon oge kakek sabalan maneh ayeuna mah. Lain sia teh. Pan ngajualna abah mah urang mah ngajualna taneuhna harita ge. Teu ngajual cau, teu ngajual tatangkalan. Lamun tatangkalan itu lu saha? Mana? Bisa. Kita bawa kena ke urang. Pantes jeung tatangkalanana. Astagfirullah. Otak teh aduh si kakek banget pisan ayeuna. Kekahati. Abah mah model Urusanna kakek lain jeung urang sia mah. Urusan langsung jeung aing aduh. Aing teh kaotakan ku aing oge maneh mah. Tah teh kaotakan si kakek mah. Ampun aing mah. Meuli tanah mata teh jeung tatangkalanana. Di mana-mana oge jeung tatangkalanana sia teh kakek. Aduh aing nya. pantes teu ngecapkeun ka abah. Isukan mah kudu dibereskeun mah nya. Lamun henteu ku aing awas ya kakek sia. Kudu ledis sia isukan. Mantok sia ayeuna. Aing geus teu puas sia aduh. Tuh nya kita da urang teh teu ngecapkeun jeung tatangkalanana, teu ngecapkeun jeung cauna, teu ngecapkeun jeung tatangkalanana. Pan urang teh ngajual teh abah rek urang rek ngajual taneuh. Da teu salah urang ngajual taneuh.
Hei, mata dia milik urang. Sama kakek jualan deh. Beli tanah teh saya teh kudu tatakalan tanah saya teh kakek sagad lupa kudu hak aing, ya teh hak aing. Mantok saya kakek, mantok aing lah. Teka hati jeung cewek teka hati, mantok. Putus abah model, ting. Taneuhna cek urang oge mah hasilna mah urang. Ada teh jeung tetangkalan ge henteu, teu ngecapkeun kitu aing mah henteu. Jorek mantau major, mantau kitu sia.